Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma raka'a raki'u wa sajad. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Al-ayah manani wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghatan ida soluha sairul jasadi wa ida fasada sairul jasadi ala wahyal qalbu. Al hadis. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Satajan dilajengkeun hanca urang sadayana neraskeun nyata sasi Saban kamari masih kene dina kita telakeun qaul Syekh Alawi Al-Haddad nyata dina kitabna Nashihud Diniyah. Panca urang teh berarti nomor 8 nya kamarian teh. Adoakeun heula ka sadayana mudah-mudahan wasilah mentas urang sadayana kana sasih anu dimuliakeun ku Allah taala nyata sasih Ramadan berikut idna sing dijantenkeun urang sadayana jalmi-jalmi anu tobat kana Allah Subhanahu wa taala, sing dibersihkeun hate jauh tina dosa ka Allah taala. Oke, wasilah orang sadayana mentas karena sasiin sing tiasa silih hampura papada dosa orang sadayana. Oke, sing dijemarkeun milik rezekina, disehatkeun jasmani sinadeng ruhanina. Oke, sing dipasihan ilmu anu manfaat diami ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kamari ieu anu paratos dibahas nyata mertelakeun pangandika Allah taala, wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jadi ulah aya aranjeun kabeh hai umat Muhammad sapertikeun Yahudi jeung Nasrani anu sok pabarencai jeung beda-beda pendapat dina masalah agamana. Sanggeus datang dalil anu pertela nyata kitab Taurat jeung Injil berikut mukjizat para nabi kaita Yahudi jeung Nasrani. Dina artian kemari parantos dibahas ieu teh matelakeun masalah hate, karena ideologi bijilna tina hate. Sakumaha cek hadis Kangjeng Rasul kamari bahwa dina jasad teh aya daging sakeupel. Bila mana alus eta daging alus sakabeh jasad, bila mana ruksak eta daging maka ruksak sakabeh jasadna. Bahwa ari eta daging teh adalah hate kemarin dijelaskeunnya. Oke, martelakeun kamari hadis Kangjeng Rasul. Cek hadis Kangjeng Rasul kamari bahwa iman sok dohir dina hate sacungerelet anu bodas tuluy namah-namah eta iman kusabab cumerelet nate ya tadi cumerelet bodas nepika jadi bodas sakabeh hatena.
jeung bahwa sifat munafik eta sok ngadohirkeun dina jero hate teh titik hideung. Tuluy namah-namah titik hideungna nepi ka jadi hideung sakabeh hatena. Tuluy pamarieu matelakeun karena kokotor hate kene. Karena cek hadis Kanjeng Rasul man adnaba dan ban nakata fi qalbihi nuktatan saudaa sahawe jalma nu migawe kana dosa mangka bakal jadi titik eta dosa dina jero hatena titik hideung. Mangka lamun tobat eta si jalma mangka bakal bersih hatena, tapi lamun teu tobat eta si jalma mangka bakal namah-namah titik hideungna nepi ka jadi hideung sakabeh hatena. Eta teh aya dina ayat suci Al-Qur'an sakumaha pangandika Allah Ta'ala kala bal rona ala qulubihim maka nu yaksibun. Ulah migawe pagawean goreng balik tarik pagawean goreng teh nyata dosa teh ron disebut teh kokotor eta teh kokotor dina jero hate kusabab naon ieu teh maka nu yaksibuna ieu teh adalah kusabab pagawean maranehanana pagawean nu garoreng teh nya. Nepi ka martelakeun pangandika Allah Ta'ala wa ma asobakum mim musibatin pabima kasabat aydikum. Jeung ari musibah anu keuna ka aranjeun kabeh mangka eta teh kusabab kasab tangan-tangan aranjeun kabeh. Ketika jelema dibere gering, dibere kamusibahan, dibere panyakit, eta teh kusabab pagawean urang-urang keneh sebenarnya. Karena cek pangandika Allah Ta'ala kitu wa ma asobakum min musibatin pabima kasabat aydikum. Nah nepi ka dinya kamaritehan catenya nomor 8 teh. Maka dijelaskeun ku Syekh Alawi Al-Haddad payan bagi lil mukmini ayakuna ala nihayatil ihtiraj minha. Pantes pisan pikeun mukmin kudu aya si mukmin teh banget ngaraksa jauh dina maksiat anu sok jadi kokotor hate. Karena cek hadis Kanjeng Rasulnya al ismu jirojul al ismu jijarul qalbi. Ari dosa eta kokotor hate. Jadi dosa teh teu ngadampak kana awak mah tapi nu ngaruhna kana hate sebenarnya. Besok jadi kotor hate teh kitu nya. Kan kasuroh we kana dohir badan. Kusabab naon wa ma asobakum min musibatin pabima kasabat aydikum. Musibah anu keuna karanjeun kabeh teh kusabab kasab leungeun aranjeun kabeh, kusabab kotor hate aranjeun kabeh. Asalna mah hate eta teh nya. Dina hate asal muasal namanya. Mata gede wapi goyatil budi anha jeung kudu banget si mukmin teh ngajauhan. Goyatul budi banget ngajauhan tina migawe maksiat hate. Wa in asoba minha syai'an falyubadir bit taubati minhu ila Allah Ta'ala. Lamun keuna si jalma kana dosa kana maksiat falyubadir maka becik kudu gagancangan si mukmin tobat ka Allah Ta'ala tina eta dosana. Buru-buru tobat. Karena manusia mah tempatna kaluputan jeung tempatna kasalahan, tempatna migawe dosa sebenarnya. Karena nu masuk mah para nabi unggul manusia dijauhkeun para nabi mah dina dosa. Lain jadi ketika nabi migawe maksiat, surahna maksiat satengan hakikatna mah lain dosa para nabi mah. Kemudian nabi orang sadayana mugoparallahu ma taqaddama wa ma ta'akhir. Geus dihampura dosa ti heula jeung dosa akhirna. Jadi aya nabi oge migawe kana suroh dosa mangan lain dosa. Seperti Nabi Musa yang ngabunuh bangsa Kipti eta teh dosa lamun diurang macicingna nya. Ngan kulantaran nabi teh masuk teu dosa. Karena geus dihampura pagawean
dosana ari para nabi mah nya. Beda jeung urang mata kita buru-buru tobat kayak gitunya. Karena naon fa innahu ta'ala yaqbalu taubatan ibadihi wa ya'fu anis sayyiati wa ya'fu anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Karena Allah Ta'ala kita sok narima karena tobat ti abdi-abdi Allah Ta'ala jeung sok ngahampura Allah karena sakabeh dosa sakabeh kagorengan jeung apal Allah Ta'ala karena pagawean aranjeun kabeh rek pagawean alus rek pagawean gorengnya apalan Allah Ta'ala. Wa malam yatub ulaika humul zalimuna dolimu anfusahum. Cawe jalma nu teu tobat tina dosana mangka eta si jalma teh termasuk jalma-jalma dolim. Jadi ketika urang teu tobat urang teh seolah-olah boga dosa deui. Kahiji dosa migawe dosa, kadua dosa teu tobat. Karena orang-orang dolim adalah orang-orang berdosa. Kasaha dolimna lain dolim ka Allah. Ya teh dolamu angkusau dolimna teh ka diri sorangan sabenerna namanya. Geukeur mah geus boga dosa kata mah ngangke-ngangke tobat. Kata mah teu tobat. Eta ngaripukeun kana awak sorangan. Karena Allah Ta'ala mah teu geuna madarat, Allah Ta'ala ku dosa aranjeun kabeh. Jeung teu geuna manfaat Allah Ta'ala ku amal ibadah aranjeun kabeh. Kabeh oge amal ibadah, amal maksiat balik manfaat jeung madaratna ka diri marane sorangan cek Allah Ta'ala dina hadis qudsinya. Mata paraduha lisuhtillahi mangka jalma-jalma anu teu tobat mah sok mengkolkeun sok ngadatangkeun kana awakna sorangan teh nuju kana bebendu Allah Ta'ala. Ketika jalma teu tobat nu bakal cicing adalah bebendu Allah Ta'ala. Kusabab naon? Kusabab tiba eta si jalma dina maksiatna. Nya kitu deui. Summa bil israri alaiha bitarkihi min taubat anha allati amarahum rabbuhum biha. Tuluy kumayangkeun si jalma kana maksiat kusabab naon? Kusabab ningal tobat. Jadi jalma ku ningal tobat teh geus mayangkeun maksiat cek si Alawi Al-Hadad. Kusabab ningal tobat tina eta maksiatna nu diparentah tobat ku Allah Ta'ala malahan ngajanjikeun Allah Ta'ala rek ditarima tobatna nepi ka nyipatan Allah Ta'ala ku kana awakna kana dat Allah Ta'ala kana dat Allah Ta'ala bidalika rek narima tobat cek Allah Ta'ala nya nepi ka nganti ka Allah Ta'ala ghafirudz dzambi wa qabilut taubi sadidil iqobi. Allah Ta'ala teh adalah dat nusok hampuran karena dosa dina surat Al-Ghafir nya. Wa qabilut taubi Allah Ta'ala nu narima kana tobat. Sadidul iqobi Allah Ta'ala nu banget nyiksa ka jelema-jelema anu migawe maksiat teu tobat. Dituli Allah Ta'ala nu ngabogaan kajemaran. Allah Ta'ala ngagaduhan kabeungharan la ilaha illa huwa ilaihil masir. Tak aya dat nu wajib diibadahan kecuali Allah Ta'ala ilaihi ka Allah hungkul al masiru ari tempat balik sakabeh makhluk. Pata'ammalu mangka kudu mikir aranjeun kabeh rahimakumullah. Muga mikaasi Allah karanjeun kabeh kana ieu makna ayat. Jadi orang teh kudu dipikiran mah ayat kebieu teh gopirudan biwaqabilu tau bisa didul iqobi dituli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Karena eta makna ayat sebagian tina kaunggulan tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika jelema tobat migawe maksiat sanajan saumur-umur migawe maksiatna tuluy ditarima tobat maka Allah Ta'ala teu berat jeung Allah Ta'ala manya. Kulantaran Allah Ta'ala mah dat anu dituli ngagaduhan kabeungharan kajemaran. Tak aya dat anu ngagaduhan kabeungharan kecuali dat Allah Ta'ala.
Allah Ta'ala nu beunghar. Jeung ari makna anu geus dikumpulkeun ku kaula ceuk musannif nya dina pirang-pirang makna anu mulya jeung asrarul latifah, pirang-pirang rahasia anu lembut anu bisa ngahudangkeun al-ba'isa alal khauf war raja war raghbah war rahbah. Eta ge kudu dipikiran makna-makna anu mulya masalah hate kamari nu geus dibahas nya kitu deui rahasia anu lembut masalah sir nya. Karena ilmu teh aya 3 rupa cek Imam Ghazali oge. Nu kahiji aya ilmu dohir, ilmu dohir badan. Nu kadua aya ilmu hate, ilmu qalbi. Nu katilu aya ilmu sir. Ya ilmu sir termasuk ilmu rahasia. Jadi ketika jalma geus kabuka hatena, geus amal ku anggota badana, maka Allah Ta'ala bakal ngare ilmu kaya si jalma nu sok pingaranan ilmu sir cek Imam Ghazali nya rahimahullah taala. Tak ketika jalma geus kabuka hatena, tuluy nepi ka bisa ngahudangkeun kana khauf sieun ka Allah Ta'ala, bisa ngahudangkeun kana roja ngarep-ngarep rahmat Allah Ta'ala, bisa ngahudangkeun kana raghbah rasa ka Allah Ta'ala, bisa ngahudangkeun kana rahbah sieun ka Allah Ta'ala dan lain-lain. Eta ge kudu dipikiran. Jadi kudu dipikiran dina makna ayat nu tadinya. Wa may yatadakkaru illa may yunib. Tara narima kana pitutur kana pepeling kecuali jalma-jalma nu balik hatena ka Allah Ta'ala. Jadi jelema teu baralik mah moal narima pepeling jeung pitutur bangsa hate sebenarnya. Qad Allah mukhlishina lahuddin. Mangka kudu ngadua Allah aranjeun kabeh maksudna ibadah aranjeun kabeh ka Allah Ta'ala bari ikhlas dina agama Allah Ta'ala, dina ibadah gitu. Kita ayat Allah Ta'ala wa may yatadakkaru illa may yunibu qad Allah mukhlishina lahuddin. Tapi kan nanti ka Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi nu geus dibahas teh masalah bagian hate kamari teh. Ari hate teh kamari balik deui aya hate anu 4 rupa ya nurutkeun kana hadis Kanjeng Rasul. Nyata hate kamari teh al-qulubu arba'atun. Hate teh aya 4 nu kahiji qalbun ajron. Nyata hatena mukmin, anu kadua qalbun aswad mankus, nyata hatena jalma kafir. Dari qalbun marbut ala gilapihi, hate anu ditalian pelebah liangna, pelebah tutup luhurna liang kan. Tuluy aya qalbun musoppah, hate anu sasalaman antara iman jeung munafik. Eta bagian hate anu kahiji dina hadis Kanjeng Rasul. Dari bagian kedua hati cek hadis Kanjeng Rasul inal iman ayabdu fil qalbi lum'atan baidoa. Aya hati anu iman, aya hati anu munafik. Tuluy dibahas deui ayeuna cek Sayyidina Ali. Nurutkeun hadis mah hati aya kitu nya. Ta ayeuna mah cek asal al sahabat nyata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Cek Sayyidina Ali innalillahi fil ardi aniyatan, bahwa Allah Ta'ala di bumi teh ngabogaan wadah, loba wadah. Ala wahyal qulubu. Hei eling-eling bahwa wadah milik Allah Ta'ala di bumi, di dunia adalah hati. Jadi wadah dikir teh lain dikir lisan, adalah dikir hati. Ketika jalma ngomong ke la ilaha illallah hatena ka mana meni ka mana karep teh termasuk dikir eta hukumanna nanya. Karena wadah anu dipake dikir mah adalah hate. Musah dipake dikir kana Allah Subhanahu wa taala. Matak maca subhanallah, maca alhamdulillah. Kudu diterjemahkeun ku hate maknana jeung ditapakuran eusi-eusina. Cek Sayyidina Ali pahayaruha mangka ari nupang leuwih alus-alusna hate aspaha wa aslabuha wa araquha cek Sayyidina Ali
Nupang leuwih alus-alusna hate teh adalah hate anu bersih, pang bersih-bersihna aspaha. Wa aslabuha hate anu pang teas-teasna, wa arakuha jeung hate anu pang leuleus-leuleusna. Jadi ayat 3 sifat hate nu alus jeung sadina ali. Bersih, teas, leuleus. Tapi kan di tafsiran ku Sayyidina Ali, cek Sayyidina Ali aspaha fil yakini, ari peningna bersihna hate adalah dina kayakinan. Ari ngaran yakin adalah namah-namahna iman. Goyatul iman disebutna yakin. Ketika si jalma ngayakinkeun qada jeung qadar ti Allah Ta'ala, tapi manehna teu yakin rezeki didatangkeun hakikatna ku Allah Ta'ala, masih kena muntang kana syariat, cek hatena usaha kada demasnya tanpa aya ngadua ka Allah Ta'ala, tanpa aya keyakinan Allah Ta'ala ngagiring rezeki tanpa make sabab, mangka can yakin eta jalma disebutna. Nu geus yakin mah sanajan cicing oge pasti Allah Ta'ala mah ngarizkian ka urang. Kumaha wae jalanna teh yakin disebutna nya. Sanajan dititah ku sara migawe kana sabab usahanya. Tapi ke urang kudu kuat keneh hakikat ka Allah Ta'ala, yakin disebutna nya. Tah ieu kudu naka penting keyakinan ulah campur musyrik. Ketika urang nyaruakeun antara hakikat mendatangkan rezeki Allah Ta'ala, komo nepi ka percaya 100% usaha bisa menghasilkan karena duit mah musyrik eta hukumanana. Syirkul asgor cek hadis Kanjeng Rasul. Eta teh pagawean syirik anu leutik. Karena naon? Karena ketika jalma yakin ka makhluk tanpa yakin ka Allah Ta'ala, kubur disebutna. Ketika manehna yakin ka Allah Ta'ala, yakin ka makhluk, musyrik disebutna nya. Kade singkadenya kekeh jadi kudu kuat hakikat Allah Ta'ala nu ngagiring kana rezeki teh nya. Usaha mah eta mah syariat disebutna syariatnya. Tak kudu kuat teh dina keyakinan, cek Sayyidina Ali nya ulah campur musyrik. Wa aslabuha bintini, ari teasna hate dina ngabela agama. Teasna hate ketika agama urang ditincak, dihina ku agama-agama saja, urang kudu amek dina hate. Kudu niat ngabela agama. Kudu aya jihad fisabilillah. Kudu teas hate dina ngabela agama. Dina nangtungkeun hukum-hukum Allah Ta'ala. Kudu teas jeung berasnya. Karena ketika nangtungkeun agama Allah Ta'ala tanpa ayat teas hate ku sifat leuleus meureun elehan teh ya tungtung mah hukum Allah Ta'ala jadi hina nya. Eta kudu teas oge dina ngabela agama Allah Ta'ala. Wa raquha 'alal mu'minina, jeung ari leuleusna hate cek Sayyidina Ali kudu leuleus ka mukminin. Jadi teas hate dina ngabela agama, leuleus hate ka papada mukmin, kudu mikanya mika asih nya. Sanajan mukmin tukang maksiat tuh kudu dipikanya ku urang nya. Tukang doraka oge. Naon dipikanya na karep-karep supaya tobat ka Allah Ta'ala. Itu maksud jeung tujuanna teh nya teh. Tanawan di dia dijelaskan ku Syekh Alawi Al-Haddad qultu wal yaqinu ibaratun an tamakkunil imani minal qalbi wastilaihi alaihi wa huwa tuma'ninatul lati sa'alaha Ibrahim alaihi salam rabbahu. Ari ngaran yakin adalah ibarat tina tumetepna iman dina jero hate jeung ngalindihna iman kana hate. Jadi iman teh termasuk sifat hate. Ketika iman cicing dina hate turun nepi ka kuat kene sifatna tibatan mausufna, tibatan hatena maka eta yakin disebutna.
Jadi seolah-olah hate mah teu ngaruh, nu ngaruh teh adalah iman. Nah, eta disebutna yakin ya. Nu sok dingaranan tumakninah, nu kitu teh. Nyata nu sok dipenta ku Nabi Ibrahim alaihissalam ka Allah taala. Jadi menta supaya tumakninah, tenang hati. Jadi hayang tenang hati teh karena yakin ka Allah taala, karena kuatna iman ka Allah taala. Lalu kitu ngaranna tenang jeung genah hate teh Mang Jaji, nyalam hayang nyaho ieu Mang Jaji. Kumaha carana hayang genah hate? Nyata pentakeun ka Allah taala supaya dibere hate anu yakin ka Allah taala ya. Nyata hate naon nu kitu teh hate tumakninah. Mana bima ahbaro anhu biqaulihi dina qaul Allah taala anu mereka bar Allah taala tentang Nabi Ibrahim ku pangandika Allah taala. Mana dina ayat suci Al-Qur'an qala awalam tu'min. Cek Allah taala apakah anjeun teu iman hai Ibrahim? Pan ieu teh dina samamehna ayat ieu teh ngajelaskeun dina tafsir bahwa Nabi Ibrahim teh minta ka Allah taala hayang ningali cek Nabi Ibrahim teh kaula carana Gusti ngahirupkeun deui makhluk nu geus maot. Kumaha sih ngahirupkeun deui makhluk anu geus maot? Cek Allah taala tah aya manuk we cacap eta manuk teh bagi obat tuna di setiap luhur gunung bagian awak anu dicacapna. Tah engke bakal datang deui ka anjeun bari hirup deui eta manuk cek Allah taala. Tapi cek Allah taala dijawab lah awalam tu'min apakah anjeun teu iman hai Ibrahim ka kaula tentang yaumul ba'as ketika jalma dibangkitkeun deui dina alam kuburna. Cek Nabi Ibrahim qala bala muhun Gusti iman walakin liat ma'inna qalbi tatapina supaya yakin hate kaula. Jadi beda antara yakin jeung iman. Ari iman mah ala kadar percaya Allah taala, ari yakin mah tamah-tamah iman atawa kuatna iman disebutna yakin. Sok dingaranan tumakninah ya. Pabana min hada maka pertela tina ieu dalil annal yakina goyatul imani wa nihayatuhu, bahwa yakin adalah bebeakana iman jeung tungtungna iman. Jadi kudu apal urang teh naon euy nu ngaranna yakin teh, naon nu ngaranna iman teh. Tah kitu nu ngaranna yakin mah adalah goyatul iman wa nihayatuhu. Nyata bebeakan iman disebutna yakin. Tapi ka aya dina hadis wa fil hadisi ditutur dina hadis al yakinu huwal imanu kulluhu wa ma nuzila minas sama'i asrofa minal yakini wa kafa bil yakini ginan. Cek hadis nya cek Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ari iman adalah sakabeh ari yakin, al yakinu ari yakin adalah sakabehna iman. Ketika jalma geus yakin berarti geus sampurna imana, karena kumpul sakabeh iman disebut yakin. Wa manuzila minas sama'i asrofa minal yakini, karena teu aya anu diturunkeun ti langit anu leuwih mulya tinimbang yakin. Ketika jalma geus cicing yakin dina hatena kapa bil yakin ingkinan cukup kabeungharan mah ku yakin unggul. Cek hadis Kanjeng Rasul. Jadi teu kudu-kudu ieu, teu kudu-kudu ya hayang beunghar mah cicing yakin dina hate geus beunghar eta si jelema nya. Teu boga duit, teu boga imah, teu boga mobil, teu boga sawah, teu boga kebon, tapi yakin cicing dina hatena geus beunghar eta si jalema nya. Kapabil yakin ikinan cukup wae kabeungharan mah nya. Nyata cicing yakin dina jero hate. Matak aya cek Imam Ghazali dina kitab Ihya Ulumuddin
Al-gina laisa bil mali, ieu dina hadis Kanjeng Rasul ngan nasoihul ibad ge aya. Jadi ari beunghar teh lain ukuran boga duit lain ukuran loba harta, lakin nahu gina nafsi cek hadis Kanjeng Rasul, tapi na ari jelema anu beunghar mah kabeungharan mah adalah beunghar hate cek hadis Kanjeng Rasul. Beunghar hate tepati-pati beunghar hate kecuali untuk yakin dina jero hatena. Cukuplah jang kiai mah yakin sebenarnya. Ketika hese jalan usaha teu paruguh usaha, cepetikeun kiai meureunnya bingung usaha kana naon. Karena cek keterangan oge cek pikir oge ari kiai mah kudu ngaraksa kana maruahna kana wibawaana. Ketika kiai teu ngaraksa kana maruah kana wibawaana, maka teu sah dijadikeun saksi kawin. Cacakan kiai jadikeun saksi kawin teu sah hukumanana. Kiai nasok muka kopiah di hareupeun umum, tara make tutup sirah, leungit maruahna, lain haram, lain tapi leungit maruahna. Kiai inet ka pasar, dahar di pasar leungit maruahna wibawana teu sah dijadikeun saksi kawin, cek pikir syariatnya. Tapi ka kiai naon deui nya make sorban teh nu sok dipake teh ku mang jaji, dipake ku kiai, leungit maruah kiai wibawana nya. Teu sah eta kiai dijadikeun saksi kawin, cek pikir syariat eta teh. Cek pikir syariatnya. Mata pagawean kiai mah loba mikir. Sampai gawe teh hayo we mikir kiai. Rek usaha jadi tukang kaput atuh wibawa kiai ka mana? Rek tani kudu diomongan batur we sarua. Manya ya kiai kulit tani cenah nya. Teu ngomong kiai mah kudu nage kuli nage nyupiran masjid nya kitu nyupiran masjid anu ngagaji kitu. Ya kiai kuli ngojek di Allah ya robinya. Mata eta teu layak jang kiai mah maruah wibawa anu kudu diraksa jang kiai mah nya. Mata loba mikir kiai daripada gawe arek usaha kitu piomongan usaha kieu piomongan geus cedok lah cicing. Kurang tamah-tamah we keimanan di mana yakin teh lah yakin Allah taala ngarizkian. Da bingung menta we ka Allah taala. Ya Rob cek urang teh cek kiai ngalengkah ka ditu leungit wibawa ngalengkah ka dieu leungit wibawa geus cedok. Da eta cek keterangan fikih syariat ge jedog we lah jedog cicing. Aya nu ngarizkian mah Allah taala nya. Lamun geus nepi ka dinya eueuh yakin dina jero hate bahwa nu ngagiring kana rezeki teh adalah dat Allah taala hakikatna. Geus kuat kayakinanna. Jadi lain teu usaha kiai ge sabanamanya ngan usahana ngadoa hungkul. Ku usaha dohiriah mah mentok, kaleungitkeun wibawa geus we. Ku usaha bangsa hate, nyata usahana ngeunteukeun yakin dina jero hate. Eta rahasia kiai teh sabanamanya. Lamun kuat tapi kadinya mah bah bisa urang ge mang jadi urang mah ari ngeunteukeun yakin hate teh bisa. Lamun nepi kadinya ge kan kira-kira anak jeung pamajikan teu kaparapan doraka jadi yakin we teu beunang anak we jeung pamajikan kalaparan doraka hukumanana ulah nepi kadinya mah. Jadi kudu aya pertimbangan. Nepi ka ngandika Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam dina hadis kene cek Kanjeng Nabi sallallahu alaihi yakina wal afiyata fa innahu ma utiya ahadun ba'dal yakini afdalu minal afiyati. Kudu menta aranjeun kabeh ka Allah taala kana yakin jeung afiyah. Kudu dipentakeun Allahumma inni as'aluka yakina wal afiyata. Doana kitu we nya teu kudu panjang-panjang teuing. Eta dianjurkeun ku Kanjeng Rasul nya. Ya Allah, minta kaula ka Gusti hayang dibere yakin jeung afiyah. Naon afiyah teh? Cager ruhani jeung jasmani bari dihampura dosa manggaji. Naon deui nu beunah atuh nya? Awak cager, hate cager, dosa dihampura,
yakin untuk dina hate. Saya gitu cek Kangjeng Rasul oge nya benar hirup mah benar sanajan teu boga duit oge sanajan teu boga harta oge nya. Fa innahu ma utiya ahadun badal yakin karena teu pati-pati dibere hiji jalma teu aya dibere hiji jalma sabada yakin anu leuwih utama tinimbang dibere apiyah. Jadi cek Kangjeng Rasul alus kene yakin sabenerna namanya ngan sanggeus yakin alus nama apiyah. Naon ai apiyah? Cager awak, cager hate bari dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Eta martelakeun kana tadi teh kaos Sayyidina Ali nya. Jadi nu leuwih alus-alusna hate teh adalah hate anu bersih anu bening cicing dina keyakinan. Jadi yakin nu dibahas tadi. Kudu aya matelakeun kana sholabah. Wa amma sholabatu fitini ari teuas hate dina ngabela agama Allah taala fahyal quwatu fihi wasabatu alaihi wal giratu lahu hatta yaqulal haqqu wa in kana murran. Jadi ari nu ngaranna teu asate dina ngabela agama Allah, dina nangtungkeun hukum-hukum Allah adalah kekuatan dina ngabela hukum Allah taala, kuat atawa keukeuh lamun bahasa urang namanya. Tumatep dina agama Allah taala jok yung sok giro cemburu kieu teh. Jadi cemburu ketika digorengkeun agama Allah taala. Tapi kanganti ka eta si jalma kana hak sanajan murron, sanajan pait. Omongkeun we kena. Sanajan ripuh jang urang, sanajan tegenah jang urang, sanajan batur aya nyerieun ka ieu teh kudu diomongkeun da ieu teh hak caritaan teh. Omongkeun we sajelas-jelas tanya we kana murron. Jadi ulah sumput salinu. Ulah abong-abong aduh ieu mah euy dulur euy kudu sumputkeun hukum teh ari ka dulur mah ulah PKP teh sanajan pait jang dulur sanajan pait jang tatangga urang nu ngaranna hak mah kudu diomongkeun lain kana murran wala yahabu billahi laumata laim si jalma tarasieun dina ngabela agama Allah taala ku panyacana jalma-jalma nu sok nyacan. Karena dina ngabela agama Allah taala aya sok aya kontra, sok aya anu pro sabenerna. Ngaranna oge dina bener nya. Malahan sok loba keneh nu kontra na sabenerna. Disebutkeun laumata laim panyacana jalma-jalma nu nyacan teh itu jalma nu kontra nya, nu teu pro lamun bahasa urang mah. Khususna Yahudi Nasrani jalma-jalma munafik di dieu nya laumata laim. Matak didinya wa bidalika wasallallahu ahibba'ahu biqaulihi matak kusabab hatena teuas maka nyipatan Allah taala ka pirang-pirang kakasih Allah taala ahibba dina pangandika Allah taala yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna laumata laim cek Allah taala al-ayat. Jalma-jalma nu sok jihad perang fisabilillah wala yakhafuna laumata laim jeung jalma-jalma anu tarasieun kana panyacanna jalma-jalma nu sok nyacan. Eta adalah sifat jalma nu teu asatena dina ngabela agama Allah taala. Walati qablaha jeung ayat same eta matelakeun kana teuas hate dina ngabela agama Allah taala. Nya kitu deui teuas hate ngabela agama Allah taala nyipatan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu nepi ka ngandika Kanjeng Nabi tentang Sayyidina Umar aqwakum bidinillahi Umaru numpang leuwih kuat-kuat nati golongan aranjeun kabeh cek Kanjeng Rasul dina ngabela agama Allah taala dina nangtungkeun hukum-hukum Allah taala
adalah Sayyidina Umar. Cek Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qauluhul haqqu wa ma lahu bin nasi min sadiqin min siddiqin. Ari Sayyidina Umar omonganna sok hak. Tara ngomongkeun nepi ka disumputkeun dalil teu aya taya bahasa kitu nya Sayyidina Umar namanya. Omonganna bener sanajan payet oge. Jeung teu aya sifat Sayyidina Umar di golongan manusia termasuk siddiq nya. Jalma nu akeh loba ngabenerkeun ka Allah jeung ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nu kasifatan ku siddiq mah adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi gelar Sayyidina Umar mata Umar Al-Faruq oge nya. Umar Al-Faruq teh kitu maksudna Al-Faruq teh adalah jalma nu banget misahkeun antara hak jeung batil. Tah nu ieu mah hak, nu ieu mah batil. Ketika ayat waqad kana radhiyallahu taala anhu ketika ayat Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu min aslabil mu'minina fi dinillahi wa asaddihim ahdan bihi fi haqqi nafsihi wa fi haqqi ghairihi. Ketika ayat Sayyidina Umar mah pangleuwih teuas-teuasna hate mukminin dina ngabela agama Allah taala jeung pangleuwih banget-bangetna mukminin nyiksa kana dina hak dirina sorangan jeung dina hak batur. Dan ieu teh maksudna teh newak atawa neratkeun nya kana hak. Jang sorangan jeung jang batur lawan bahasa urang namanya. Atasorotil amsalu tadribu bihi bi adlihi wa amrihi bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkari wa qiyamihi bil haqqi 'alal qaribi wal ba'idi radhiyallahu anhu. Ketika ayah Sayyidina Umar mah ketika jadi sok bahasa-bahasa ibarat ya. Kalam-kalam masal ibarat sok dijieun. Kalam ibarat teh nyata ku Sayyidina Umar dina martelakeun keadilanana, dina jadi khalifahna, dina martelakeun amar ma'rufna, dina martelakeun nahyi mungkarna, dina migaweuna ieu Sayyidina Umar kana hak kakarabat jeung ka tatangga anu jauh mukminin anu jararauh mulai karabat. Ketika aya diriwayatkeun nya tentang Sayyidina Umar di pirang-pirang sahabat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam martelakeun kana keadilan Sayyidina Umar jeung amar ma'ruf nanya. Tuluy ayeuna martelakeun hiji deui martelakeun kana masalah riqah. Wa amar riqatu alal mu'minina sifat leuleus hate ka mukminin. Ieu sifat anu wajib diterapkeun kana hate urang sadayana nya. Sifat leuleus hate ka mukminin. Lamun kanu leutik kudu mikanyaah, kanu gede kudu ngahormat. Nya kitu deui kanu maksiat nya urang kudu mikanyaah sarua nya karep-karep tobatna. Tuluy kanu nyarekan ka urang ulah amat keukeuh kudu aya sifat nyaah sifat riqah di deui al mukminina fa ayakuna rahiman bihim musfiqun alaihim. Mangka kudu aya jalma teh eta rahim banget mikawelas musfiqun alaihim banget nyaahan ka mukminin. Jadi mukmin di nu dipeka nyaah teh. Karena naon? Karena sifat leuleus hate ka mukminin termasuk asrofil akhlaki, termasuk pangleuwih mulya-mulyana akhlak, wa abdolil hisoli jeung pangleuwih unggul-unggulna pirang-pirang perkara, pirang-pirang sifat hate. Yang pangleuwih alus-alusna teh adalah nyaahan ka mukminin. Ketika wabihi wasofallahu rasulahu ku leuleus hate nyipatan Allah taala ka Rasul Allah taala nepi ka ngandika Allah taala dina ayat suci Al-Qur'an laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Eta pangandika Allah taala matelakeun sifat Kanjeng Rasul. Laqad ja'akum yakti
nyaan-nyaan geus datang karanjeun kabeh. Rasulun min ampusikum, rasul ti golongan aranjeun kabeh kene. Lain ti golongan jin nya, ti golongan manusia kene. Ajijun alaihi ma anitum. Sok berat Kanjeng Rasul kana perkara nu masakat aranjeun kabeh. Urang nu ripuhna anu berat teh hate Kanjeng Rasul kubanding kunyaah nya. Ningali batu ripuh kalaka urang nu geuringna. Lain syirik eta mah lain nya. Anu syirik mah bedanya nu sok disebut hasud mah batur senang urang nu geuring. Ieu mah batur geuring urang ngiluan geuring, ngiluan mikir lamun bahasa urang namanya. Eta kubanding ku mikanya ya Kanjeng Rasul ajijun alaihi ma'anitum berat jeung ripuh ka Nabi perkara nu ngamasakatkeun karanjeun kabeh. Jadi Kanjeng Rasul mah hayang teh urang teh sarenang we. Senang ruhani nah lain senang jasmani nanya. Harisun alaikum bil mu'minina anu kadadames karanjeun kabeh. Kasengsrem Kanjeng Rasul mah karanjeun kabeh nya. Maksudna kadadames teh keukeuh. Hayang urang teh termasuk jalma-jalma nu meunang ridho jeung rahmat dan Allah taala. Harisun alaikum teh bil mu'minina raufur rahim. Ari Kanjeng Rasul kajalma-jalma mukmin raufur rahim, banget mika welas, banget mika asik. Ya sifat Kanjeng Rasul. Tapi kan ngandika Kanjeng Rasul dina hadisna ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu wa man lam yurham la wa man lam yarham la yurham. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ari jalma-jalma nu sok silipi ka nyaah, nu sok nyaahan ka mukminin, nyaah ka karabat, nyaah ka tatangga, nyaah ka nu sejen nu jauh nya mukmin, eta bakal dipikanya ka Allah taala. Jadi wasilahna urang menang rahmat Allah taala teh lain kulantaran loba ibadah urang nya. Lain kulantaran amal sholat urang, amal puasa urang, tapi kulantaran urang mikanyaah ka makhluk Allah taala. Jadi pikir rahmat Allah taala teh nya menang rahmat teh kitu. Rumus rahmat teh adalah jalma nu sok mikanyaah ka batur, bakal dipikanyaah ka Allah taala. Wa malam yarham la yurham. Sahawe jalma anu teu mikanyaah ka makhluk mukminin la yurham, mangka moal dipikanya eta jalma ku Allah taala, moal dirahmat. Bakal cicing eta si jalma dina siksa, dina bebendung Allah taala. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Mata urang mah kudu nyaahan. Jadi kudu nyaah kanu beunghar, bisi kabeungharanna teu dipake ibadah kana Allah Subhanahu wa taala. Nyaah kanu balangsa, bisi balangsakna jadi kupur kesyukur nikmat ka Allah taala. Kudu nyaah kanu gering deui saruanya. Jadi nyaah teh masalah hate keneh kudu ngadoakeun. Nah hate mudah-mudahan kita tanah urang anu gering sing dicageurkeun ka Allah taala bari kuat ibadahna ka Allah taala nya. Kitu ciri mika nyaah. Kita lalawanan tina hasud ieu teh nya. Ketika jalma iri dengki sirik bahasa orang namanya ka makhluk, maka mau dipikanya ke Allah taala karena boboro mikanya ka makhluk ya. Cacakan hasud untuk dina hate ge eta geus dibugu ku manehanana nya. Waqala aidon nepi ka ngandika deui Kanjeng Rasul dina hadisna, inna abdala ummati la yadkhuluna al-jannata bikasrati syam bikasrati sholatin. Cek hadis Kanjeng Rasul bahwa pirang-pirang wali abdal umat kaula pangkatna wali nya. Ieu wali pangkatna teh. Urang mah boboro kana pangkat wali nya. Urang caritakeun heula naon ari wali abdal. Dina hadis Kanjeng Rasul dijelaskeun dina kitab Nashihul Ibad.
bahwa wali abdal teh aya 40 wali. 40 wali cicing di alam dunia ketika maut salah sahijina sok diganti nepi ka aya 40 nepi ka akhir zaman disebut wali abdal eta teh. Maut hiji tangtungkeun deui gagantina nu sejen wali abdal 40 wali. Naon pagaweana wali abdal? Pagaweana wali abdal cek hadis Kanjeng Rasul minta ka Allah Ta'ala supaya dunia diturunan hujan, supaya pepelakan dijadikeun, supaya pepelakan ulah ku hama, supaya jalma-jalma umat Kanjeng Rasul rek nu doraka jeung anu tukang ibadahna bisa beurang dahar teu kalaparan. Eta teh tugas wali abdal. Tugas wali abdal kitu tuluy-tuluyan ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala pagaweanna teh 40 wali abdal ieu nya. Tah ieu 40 wali abdal cek hadis Kanjeng Rasul moal asup ka surga ku sabab loba salatna, ku sabab loba walas yamin. Moal asup surga ku sabab loba puasana. Bal bisalamati suduri wa sakhawatin nufusi wa rahmati bikulli muslimin. Cek hadis Kanjeng Rasul. Tapi na ieu wali abdal teh umma asup ka surga ana teh kusabab salamet hatena teu aya iri dengki ka batur, teu aya sifat bohong. Salamet we hatena teh sifat-sifat hate anu goreng patut. Teu aya sifat musyrik. Jeung kusabab sakhawati nafsi berehan hatena. Berehan hatena wa rahmati bikulli muslimin kusabab sok mikanyaah ka sakabeh muslim. Arek nu tukang maksiat, arek nu tukang ibadah didoakeun kabeh diborong doana nya. Sing dibere dahar ka Allah Taala doana teh. Jadi urang ulang ngadoakeun goreng di dieu teh nya. Jauh jeung karakter jeung sifat hate wali abdal lamun urang ngadoakeun sing modar lah tukang maksiat mah. Eta teu aya sifat welas cicing dina hate nya. Lain sing modar kuduna ge sing dibere taufik jeung hidayah ka Allah Taala sing bisa tobat ka Allah Taala. Ulah didoakeun paeh mah jadi sing kadenya. Ieu pagawean jelema. Aya we unggal poena teh judi. Unggal poena teh mabok. Salat wae tara. Cia teh sina buru-buru modal. Eta teh lain pagawean wali abdal ngadoakeun kitu teh. Sing buru-buru tobat kuduna mah. Sing buru-buru tobat ka Allah Taala. Diberi hidayah jeung taufik ka Allah Taala bisa tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Ta eta wali abdal nya. Jadi wacacakan wali abdal oge asup ka surga ana teh eta teh kusabab bageur hatena sok mikanyaah ka makhluk nya. Kultu wala yufhamu min hada anal abdal laisu bi mukassirina minas salat wasiyah. Kepikan andika kaula cek Alawi Al-Hadad teu bisa dipaham tina ieu mana hadis bahwa wali abdal eta tara loba puasana tara loba salatna. Padahal wali abdal teh pagawean salat jeung puasa mah nya. Balkanu mukassirina minhum. Tapi na ari wali abdal teh sok ngalobakeun salat jeung puasa jeung tina ibadah-ibadah sejenna nya. Termasuk amal-amal soleh. Tapi ari ieu sifat anu disipatan ku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam martelakeun kana bahwa wali abdal maju nuju ka Allah Taala jeung gawe ibadahna ka Allah Taala nyata ieu teh martelakeun sifat rahmatna mulia kene sifat rahmatna jeung unggul kene sifat rahmatna tinimbang ibadah-ibadah nu sejenna. Jadi percuma ketika jalma loba sholat, loba puasa, tapi kanyawalan ge cek mang jaje 15 poe. Ari hate teu mikanyaah ka makhluk. Goreng patut kene ibadah kitu teh mang janji sabenerna mah. Sholat tahajud unggal peuting, puasa unggal poe, ari kata tangga ngamusuhan. Goreng patut kene kalakuan kitu moal asup surga layan hulunal jannata bikasroti sholatihim
wala siamihim moal asup ka surga jelema loba salat loba puasa lamun hatena goreng patut teu mikanyaah ka makhluk bahwa teu mikanyaah ka mukminin mata kudu diutamakeun heula sing hade ka tatangga sing hade ka baraya teh nya tapi nu mukmin bahwa lain dina artian ulang ngalobakeun salat jeung ulang ngalobakeun puasa. Jadi maksud jeung tujuan hadis di dieu lain dina artian jelema tara salat tara puasa lain ku alus hatena karena ketika jelema geus alus hatena sok alus salat jeung puasana ge dilobakeun bahwa ada di urang mah kepluk kabeh teh salat we kepluk puasa we kepluk jeung tatangga goreng patut jeung paraya goreng patut hate teh teuing ka mana asup nah sifat hatena oge meureunnya kalawet meureunnya duduluran lagi meureun jeung setan jeung Abu Jahal jeung Fir'aun meureun ka dituna teh ngalakuan kitu mah naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik karena naon karena mikanya ka mukminin termasuk amalil qulubi wa ausofis iri karena mikanya ka makhluk termasuk amal hate jeung sifat-sifat bangsa sir. Jadi naon nu disebutkeun sifat bangsa sir teu kanyahoan ku batur ketika urang dohiriyah migawe sodakoh ka batur anu keur butuh duit bikeun ku urang anu keur gering suman ku urangnya anu mun urang teu boga duit doakeun ku urang batur teh supaya manfaat jeung maslahat ta eta teh pan ku batur mah kagamarna mah pan teu paranuguh meureunnya ya jalma teh pura bere teh karena arah-arah naon karena arah-arah hayang dibageuran atawa karena arah-arah aya alaeun aya pulungeun bangsa urang namanya tapi nu diukur adalah hate enanya karena eta amal hate mikanya ka makhluk teh nya jadi bangsa dohiriyahna ala kadar surah hungkur gamar bahasa urang namanya gamar gerak urang mah gerak leungeun, gerak suku, gerak panon, gerak baham, gerak irung, kabeh eta gamar disebutna teh. Cek ulama torekat akhirat mah disebut ulama udin nya. Gamar mah kitu disebutna. Karena rahmat cicingna dina hate termasuk pagawean hate termasuk sifat-sifat bangsa sir nu kitu teh nya. Paham wa'lam mangka kudu apal anjeun jeung kudu maham anjeun bawas menak kalakuan eta moal ditimbang amal hate ku amal pirang-pirang anggahot tarina bagus jeung gorengna illa wa turjahu amalul qulubi rujhanan bayyinan ala amalil jawari kecuali bakal unggul amal hate tibatan amal anggahotna jadi ketika diukur ditimbang pagawean amal hati jeung amal awak matak mangjajin kamari geus dijelaskeun nya ganyaran nu sok diganyar dina salat adalah ukuran khusyukna qadrul khusyuk fi salat ganyaran anu sok diganyar salat adalah ukuran khusyukna rek 1 menit 2 menit khusyuk teh eta nu jadi ganjaran rek 1 detik 2 detik ketika ditimbang ganjaran khusyuk sanajan 1 menit ari salat na 4 menit jeung amal anggota badan unggul kene amal hate nya jadi unggul kene amal hate la tujanu amalul qulubi amalul jawari fil khair wasar illa wa turjahu amalul qulubi rujhanan bayyinan ala amalil jawari wa tajidu alaiha ziyadatan kasiratan jadi leuwih loba kene amal hate sebenarnya dina kisah bandingannya dicarioskeun bisa Imam Ghazali sifat rahmat nanya sifat mintanyaah ka makhluk Imam Ghazali loba puasa loba salat loba ngarang kitab nepika teu laleur dina mangsina diantepkeun heula eta laleur sina sebeuheun dina mangsina nepika eureun heula nakir kitab nya ngarang kitab dari Imam Ghazali karena mikanya mika welas kana kalaleur nya laleur ieu mah nya
ketika kaimpikeun ku saware sahabatna bahwa kaulah asup ka surga teh lain kulantaran loba salat, loba puasa, loba ngarang kitab lain, kulantaran kaulah pernah mikanya ka hiji makhluk nu ngaranna laleur. Mamanya laleur di urang mah lain dikeprukan laleur teh. Kudu nama aya laleur ka imah paraban beureunya. Aya leungit paraban bahannya. Naon mah di paraban mikanya ka makhluk sugana ya jadi wasilah menang rahmat Allah taala asup kana surga Allah taala, menang ridho Allah taala. Nah eta salin pembahasan matelakeun kana tilu sifat hate. Jadi biar nu geus dibahas numpang alus-alus. Nah wadah milik Allah taala nu aya di bumi teh adalah hate teh hanya hate kayak hate anu bersih, hate anu teuas, hate anu leuleus. Bersih dina kayakinan, teuas dina ngabela agama Allah taala, leuleus ka mukminin. Leuleus ka mukminin. Jadi singkade nya. Kadang pan urang mah teu ngautamakeun. Karena ibadah urang mah kos casing cek urang mah nya, kos formalitasnya. Salat formalitas urang mah nya. Kadang mapan sholat oge urang mah karena era ku batur sholat oge nya nek berjamaah ka masjid era atuh ku si anu mun teu ka masjid teh berjamaah teh karena eranya terus disebut sirkul asgor sirkul khofi cek hadis Kanjeng Rasul. Ketika jalma dina ibadah karena era ku jelema musyrik eta si jalma ngan musyrik leutik atau musyrik samar cek Allah taala cek hadis Kanjeng Rasul nya nya ibadah campur musyrik diganyar gitu udah moal ya. Kadang urang mah ibadah teh ibadah tapi nyeun kagorengan ka batur nya teu inget urang nepi ka pernah nyarengan batur, pernah nampiling batur, nepi ka pernah ngomong ke batur, nepi ka pinyerieuna hate, teu inget urang nepi ka palbadinya nya. Nepi ka kasabana batur, dosa keneh lah loba dosa teh nya. Arek kumaha ditarima ibadah urang sadaya nya, ku kalakuan sapatekeun kitu nya. Matak singkade, matak sanajan ieu kita beleutik, sebenarnya itu meleutik kita teh. Direng-rengan kita torekat akhirat mematelakeun masalah hate jeung sieun. Ieu teh kita pangleutikna nya, kitab Nasoihud Diniyah teh. Anu panggede nama Ihya Ulumuddin nya. Karena teu aya kitab nu martelakeun kana masalah hate, kana ibadah timimiti adat, munjiat muhlikat jeung ibadah nu martelakeun masalah hate numpang alus-alus na martelakeun kecuali kitab Ihya Ulumuddin nya. Karangan Imam Ghazali tahun 500 Hijriah. Aya sahanapeunana kitab Hikam nya. Ngandika Ibnu Athaillah martelakeun masalah-masalah hate deui sarua eta ge nya. Tapi itu panjang deui nya. Ngarti teh mah janji sakitu. Ngarti meureun. Ulangan kagorengan we jeung mukminin sakitu beres namanya. Nah, mudah-mudahan sakitu sing jadi wasilah kanggo urang sadayana dipasihan hate anu bening dina kayakinan ka Allah Subhanahu wa taala, disipang sing pasihan hate anu teuas dina ngabela Allah agama Allah taala, oge sing dipasihan hate anu leuleus ka mukminin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu dalam cekap entah kalam wa ilahuna wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.